Leubeut alus terati. Aduh, pala saha di leubeut ya alus ya. Bukan heula ini. Geledenya pala teh. Ah, si ekong. Kong. Itu pala saya itu tuh. Nu aki dek. Jual mahnya. Moal aki dek aja mah pelit gitu so mending kena akan lalai daripada dijual mah. Lah sok piraku teuing mun ka incu mah. Moal mau dijual. Di mana aki main ayo? Aya di mah. Itu antar ka mana? Udah mau dijual kehead. Dijual jeung dek mah. Moal. Ayo buru lah. Siapa di jalan moal ngaliat bebel. Ayo. Moal mau dijual. Percuma sakali ditugi ka capek-capek. Lah sok piraku teuing teh dijual pan leubeut nya atuh. Kita make black itu buah nih ge. Kejar teuing buah meklek ya. Mau dijual kok ki dek moal. Ayo lah. Hampir ka itu deh. Cigi we sia sorangan ah. Aja. Oh. Yuk. Yuk. Komisi lah ka dewek kehead. Tara ku dewek diantar. Pajak. Arek diantar mau sia. Naon nya. Sia aya Pak arek. Dewek. Oh mana di kan? Yuk. Antar sia. Heeh. Antar awas. Yuk. Ah, lumayan. Ayo berangkat. Up. Ayo antar Enam atuh ah. Kalau komisi teh nih hari Udah kalau kudu komisian ah. Yo dek. Ah, aya kontak. Up. Kudu muter jalanna. Aki deh kasap ulaheun lamun langsung aya gigireun naon kudu jalan tukang heula. Beneran teh. Ayo biar buru lah. Yang mah buat ngomong tang plak teh ah. Jak buru buru. Iris. Oh, manusia dia mah. Jangkrik kena ayam. Oh, naik beli jeruk tuh. Nah, ayo atuh beras yang mangalilakeun kehead. Betul ya. Ah, bahaya nunangan tang kulak pala. Eta teh ka dibawa nguriling ka ditu. Pamali kehead langsung ka diupan sia mah. Ah, Oke, oh, ada karek kedela. Naon maneh? itu nanyakeun pala tuh. Naon pala? Tapi jual mah pala teh. Dah, siapa? Leubeut nya di pada kulalai. Nu kamari oge di tanah saeutik. Di mana? Cereug ngarilo na nu puguh mah. Kumaha kilona? Kilo gantar. 5 kilo diasupkeun 3 kilo. Lah, Atuh borong ieu mah di kilo-kilo. peugae diborong tapi ulah diembrengkeun. Oh, kitu war we. Haram jadak sia mah. Arek mah. Wani bara duit. Lah 20.000-an we. Astagfirullahaladzim. Atuh ada buah ge sabaraha hiji begini. Nah, tanya si eta kamari 200.000. Wah, mahal teuing moal haji edan ieu mah. Tega blegeun duit. Tega blegeun duit tang kulak ieu mah. Tawa. Lumayan dibayar 20.000-an mah. Sayangna is. Oh, kuanian teh wah haji tah. Dewek kan gopay ge dibeli ku dewek mah. Ayo mana duitna ayo. Badan. Dan dikirimkeun. Arek usaha Dek kamari kitu dikirimkeun eueuh wah haji teh. arek usaha nu pugu. Ayo dibayarna saeutik teh tuh mah buahna ge. Mu aya mah saeutik 10 siki. 10 siki yakin gede buah sama. Hayu teh. Dewek arek ini tah. Risi. Teu laki edan. Si koplak oge geus wani. Tapi nya transfer sok eueuh beneran sok leungit. Nah, dokot bae. Kabur. Usul ka imah kena. Ayo tuh kieu dibayar beueur, jual mah ieu. Dibayar ayeuna ieu. Yang ki-ki edan ieu maksa. Ayo terus dibayar mah. Mun arek ayeuna dibayar hayu nyet. Sayang 20.000 mah sia we kitu. Aku teh. Geus ah. Ieu ki Naon sih? lagi ieu mah. Aing mau dijual sih haram jados. Mantau lah. Kan eta mah.